jajaran teh nembongkeun kana alam ati urang. Lamun alam ati urang keur kusut jajaran teu bener. Ya lamun ati urang alus jajaran bener. Termasuk memener hati gedih, memener jajaran dina sab salat ya. Lamun urang salat alus hirup alus, lamun salat gote hirup gote, lu bapak kusut matak jelema yang alus dina kahirupanana alusane salatna, dimana di alusan salatna ku Allah di omean kahirupanana jadi hade, hubungan jeung papada jadi hade. Mata kajajaran-jajaran dina salat jadi tanda itu teh suku urang hareup teuing ti batur atawa tukang teuing ti batur bener-bener ke urang itu kan, sabab lamun diantepan ku urang hartina urang teh ngantepan kusut hati urang alias ngantepan kusut hirup urang. Pokoknya jajaran lamun anu hareup masih kene aya kosong pokoknya jajaran buseula sian heula jajaran sajajar gitu ya. Mata lamun sab hareup kosong urang nu di tukang buru-buru asup najan keur dina jero salat ngalengkah puluhan kali lengkah oge eta teu ngabatalkeun salat walaupun teu aya jeda, walaupun teu aya jeda. Jadi teu disyaratkeun jeda lengkah cicing heula henteu. Naon sababna? Sabab lengkah eta mah lengkah anu diparentahkeun. Sapur gerakan nu diparentahkeun dina jero salat eta diitungna hiji. Teu bisa dihitung hiji, dua, tilu teu. Kajenting ratusan dihitungna teh hiji we. Matak bebas, lempang teh bebas gitu kan. Teu kudu make jeda teu. Sabab eta mah matlubun syar'an anu diparentahkeun ku Allah dina agama. Eta teh dina jero salat ya, ngan ulah mengkol tina kiblat, ulah mengkol. Jadi lamun aya kosong ulah ditu urang rek lempang ka dieu ulah kitu gitu, ulah aya mengkol dada di arah kiblat. Bisi kuduna makan anu lempenganana nu asup teh, tapi nu lempenganana teu ngarti wae teu asup ka hareup salah saurang we nu ngarti. Ngan lamun nu ngarti meureun kudu mengkol awak ulah ngigir we kitu kita kitu tah kitu bus kitu ka hareup kitu ya. Alhamdulillah.